jelema anu ngaluhurkeun agama Allah etalah jelema mujahid fisabilillah. Loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya hiji al mabtun. Mabtun teh jelema anu nyeri beuteung. Dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah kolera meureun, aya anu mules bae maot eta ge syahid kan. Nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah awewe ngalahirkeun maot syahid. Mana deui nu syahid teh jelema anu hari teh anu kabeulem syahid. Aya deui nu gorik teh anu kakerem eta ge syahid. Jelema nu ragak taradi ragak ti luhur brek ka handap bae syahid. Jelema nu lillahi kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid.